Wilujeng wayake palawargi. Aduh dinten ieu teh ngupload video euy. Mending urang nyepil ieu tanya. Togog teh Jamantri. Atanapi ieu teh Sanghyang Antaga. Sanghyang Antaga ieu teh pamidi urang mah di Wayang Golek di Jawa Barat. Ieu teh adina Semar. Benten sareng di wayang kulit, ieu teh lanceukna Semar di wayang kulit mah. Jadi Bagong teh cepot gitunya. Kadi teh nyebutna teh Uwa di ditu mah. Siwo cenah. Wo, Uwa. Kata gog teh di urang apa Amang. Nyebutna teh Mang Togog kitu. Ieu Togog calawak sapertos kieu ieu teh waktos di sawarga nalika masih kene non teh satria gitunya rupana rupa-rupa Karasep, Ismaya, Antaga, Manikmaya. Waktos aranom kene tah ieu teh sayembara muntal jagat cenah. Sayembara dari gunung. Nyaeta hayang paku kolot. Hayang paku kolot antara Semar jeung Togog. Nah, can Semar jeung Togog kita mah nalika di sawarga mah tadi teh Ismaya jeung Antaga. Ismaya teh Semar, Antaga teh Togog. Adu jajar teh adu kesaktian. Nepi ka beak gunung, beak laut cek paribasana macananya gitu. Nepi ka meakeun waktu mang bulan-bulan cenah oge. Can aya nu eleh, can aya nu meunang. Nepi ka akhirna ku Sanghyang Tunggal teh ayeuna mah keur mungkaskeunana geus itu tuh cenah. Saha nu bisa neureuy gunung eta nu baris di aku jadi lanceukna. Gitu palawargi sadayana. Kancana carita neureuy gunung tah Togog mah gunung teh teu kaheum-heum teu kateureuy ala kadar nepi kana bahamna nepi ka calawak ieu teh. Ngaparawak. Waduh, Jang, teu kapino damel Kang Semur. Jadi calawak gitu guys. Aduh, pematuk suwek culawak. Waduh, ngaburawak sumut. Ngabarawak teh kateureuy gunung teh kateureuy nama ku Semar ngan Semar oge aya pertanda urut neureuy gunung teh nepi ka bureuteu beuteungna. Nepi ka ngabudayut. Gitu cenah palawargi numutkeun anu